Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha ma ta'malun. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para kali ibu sadaya anu kusim kuring dipihormat, dina salah sawios athar anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad, Imam Abu Nu'aim oge Ibnu Abi Dunya anu katampi ti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar bin Khattab anjeunna kantos nyaurkeun kieu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Osok nguping riwayat eta Pak? Bu, osok nguping? Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pek hisab diri aranjeun samemeh aranjeun dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Oge timbang-timbang amal aranjeun samemeh aranjeun ditimbang. Nah riwayat dia biasana sok janten dalil Pak, ngeunaan ayana tuntunan pikeun muhasabah. Naon muhasabah teh? Nah dina bahasa urang muhasabah sok diistilahkeun introspeksi diri, mawas diri, ngaevaluasi diri, ngetang diri nyalira nya Bu, gitu. Balitungan amal ku nyalira. Nah itu muhasabah. Nah asalna tina hisab, muhasabah teh nya sami sareng hisab. Mun dina ilmu sorob, nah asal usul kecapna teh ditasrif hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban muhasibun muhasabun hasib la tuhasib. Nah itu. Nah jadi cariosan sahabat Umar bin Khattab tadinya Bu hasibu, nah itu bentuk kalimatnya fi'il amar, pek aranjeun ngitung dirinya lira, pek aranjeun ngahisab dirinya atau gerah hisab diri aranjeun. Nah hisab itu berhitung. Pamurang kali sekolah agamanya Pak di DTA tuh biasanya pelajaran hisab. Hisab teh naon ngitung. Mun di SD masih ga matematika eta teh ngan pada nulisna ku bahasa Arabnya, ku tulisan Arab. Nah kadienakeun aya apa pelajaran ilmu hisab teh. Ngan ilmu hisab di dieu mah sanes ngitung rumus-rumus matematikanya Bu. Nah ilmu hisab di dieu mah menghitung waktu. Nah itu. Tapi sanes menghitung waktu na Krisdayanti. Gitu. Ngetang waktos, nah, ngetang dinten, ngetang sasih, ngetang tahun, tah itu ku ilmu hisab. Nah bahasa sanesna ilmu falak eta teh. Pan upami etangan kalender hijriahnya Pak, rumus-rumus teh lumayan rumit eta teh. Keur anu awam tidak mudah menghitungnya teori-teori itu. Nah benten sareng ngetang kalender Masehi. Kalender Masehi mah Bu rumusna teh sangat sederhana. Urang ge tiasa ngadamel kalender Masehi mah. Naon sababna? Patokanana gampil. Pan kalender Masehi mah rata-rata hitungannya 30-31 nya Bu, dan itu tetap gitu, teu pernah robih. Januari 31, Februari 28. Nah eta teh setiap 4 tahun sekalinya 28 disebatna tahun kabisat. Nah, Maret 31, April
30 Mei 3 hiji, Juni 30 Juli, Agustus 3 hiji nya. September 30, Oktober 3 hiji, November 30, Desember 3 hiji. Tak kitu teras, teu robih-robih Pak. Batak gambil upami urang ngetang kalender Masehi mah. Nah upami kalender Hijriah ayeuna 1445 teu ngajamin Pak setiap bulan itu sama hitungan harinya. Misalnya Syawal 30 teras 30, Ramadan 28 teras 28, henteu kitu kalender Hijriah mah. Pan kadang geuning Ramadan nya Bu aya 28 dinten, kadang 30 dinten. Nah hitungan itu aya rumus-rumus. Nah itu dihitung ku ilmu hisab. Nah bahkan nanti para ahli hisabnya Pak. Nah jadi orang yang menguasai teori ilmu hisab itu disebut ahli hisab di orang. Aya bahasa ahli hisab, ahli ru'yat. Nah, ahli hisab Pak ngangge B katanya. Sana sih ngangge P. Nah upami ngangge P jadi ahli hisab. Upami ahli hisab mah tukang udud. Nah. Nah bahkan ahli hisab nanti menghitung waktu siga gitu teh Pak, bukan dalam hitungan 10, 100 tahun ke depan, ribuan tahun ke depan sudah bisa dihitung. Bahkan bukan ke depan, ribuan tahun ke belakang sudah bisa dihitung. Misalnya Bu, kapungkur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melahirna tahun sabaraha. Nah pandina sejarah mahnya Bu, Nabi Muhammad lahirna teh tahun gajah. Sok sanaos urang Arab baheula sudah mengenal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu. Tapi hari tamat teu acan aya patokan waktu tahun. Ayeuna tahun kahiji, tahun kadua, tahun katilu. Nah sehingga dulu periode masa dakwah Nabi kan dihitungnya berapa tahun kenabian gitu. Berapa tahun kerasulan. Da teu acan aya kalender Hijriahnya Pak. Anu ayeuna dipatokna tos 1445. Nah bahkan dulunya atas usulan Umar bin Khattab bahwa hitungan kalender Hijriah itu kan dimulai dari mulai hijrahnya Nabi. Jadi nalika Nabi lahir mah teu acan aya hitungan waktu tahun berapa Pak. Disebutna baheula tahun gajah. Nah jadi baheula mun orang Arab menyebutkan tahun sabaraha teh sok dikuat kaitkeun jeung peristiwa besar yang terjadi pada hari itu, pada tahun itu. Nah kebetulan Nabi Muhammad ketika lahir di tahun itu ya, ada peristiwa nalika Raja Abrohah ti negeri Yaman datang ke Ka'bah rek ngancurkeun Ka'bah. Datang ke Makkah bade ngancurkeun Ka'bah. Lalu oleh Allah dihancurkan tentara bergajahnya lewat burung ababil. Nah makanya di sejarah disebut tahun gajah. Nah upami urang hoyong terang Pak tahun gajah baheula tahun kelahiran Nabi lamun dietangna ku kalender Masehi misalnya eta teh tahun sabaraha, maka ahli hisab bisa menghitung itu adalah sama dengan tahun 571 sebelum 571 Masehi. Tangetang waktu siga kitu teh ku hisab. Ata Nabi upami tah di masjid suka jadwal salatnya Pak Bu. Pan jadwal sholat ayeuna mah ku jamnya. Nah itu. Subuh jam sakieu, nya lohor jam sakieu, asar jam sakieu. Padahal aslina, Pak, nangtoskeun waktu sholat teh sanes ku jam. Tapi ku naon? Ku panon poe nya itu. Jadi mun muadzin bade adan teh nya ningali panon poe kedana mah kitu asalna gitu nya. Dan nu nangtoskeun waktu teh panon poenya. Lohor di mana tos zawal. Zawal teh bergeser sedikit tina manceran ka palikulon saalit. Lebet waktu lohor. Asar iraha di mana kalangkang tos sami sareng tangtunganana nya Pak. Mun urang jangkungna 2 meter kalangkangnya sarua 2 meter. Itu asar. Maghrib iraha di mana panon poe tos surup terbenam matahari, gurubus syams. Terus isya iraha nya di mana mega berem tos teu aya hilang. Mega berem teh bahasa urang mah disebatna naon? Layung. Di palih kulon pami waktos maghrib nya Pak nalika panon poe ngalelep tah kita aya spektrum cahaya gitu. Sebrotan cahaya panon poe anu bakal nembak kana awan.
kemudian menimbulkan atau membiaskan warna kemerah-merahan. Tak itu mega berem teh. Mega teh awannya Bu. Berem teh warnana lantaran berem. Nah itu. Mega berem sareng Megawati sami teh Pak. Sami berem nanya. Nah gitu kan. Kan putra-putra Presiden Soekarno baheula eta teh seueur nyanak tina nami. Alamnya Pak, aya Mega, aya Guntur, Guru, nanti Topan tuh gitu. Nah, itu. Nah, jadi upami Mega berem di palih kulon tos teu aya, nah berarti tos sepak tos magrib, lebet waktos isya. Nah teras subuh iraha di mana tos bijil fajar. Bapak Ibu, lamun ayeuna urang nangtoskeun waktu salat kedah ngandalkeun panonom poe lumayan repot Pak. Nya itu. Mending lamun cerah nya itu. Palebah ceudem gitu. Mending siang nya Pak. Lohor, asar, magrib nepi ka isya majigana tiasa keneh katoong nya Pak. Tapi cobi subuh. Mas bade adan subuh ieu teh geus bijil fajar can. Komo di dieu mah kahalangan ku gunung Sawal nya. Nah itu. Nah itu tidak mudah. Nah kemudian ahli hisab menghitung rumus-rumus itu, konversi tina pergerakan matahari teh dihitung ku jam Pak. Nah kan lebih mudah. Tamatak jam mah teu angernya Pak. Panon poe mah anger sakitu. Lohor sakitu, asar sakitu nya, magrib sakitu. Jam mah moal anger. Ayeuna subuh teh jam 4 langkung 40 menit misalnya, moal teras-terasan jam 4 langkung 40 menit. Aya kalana jam 4 pan subuh teh nya. Nah, kunaon jam itu berubah-ubah karena posisi matahari setiap tahun itu juga tidak ada dalam posisi yang sama. Nah, hitungan-hitungan waktu itu teh ku ilmu hisab. Nah, itu. Eta para wargi sadaya, hartosna hisab itu hitungnya Bu, menghitung. Nah, deui sahabat Umar bin Khattab tadi nguningakeun hasibu anfusakum qablaan tuhasabu, pek hitung diri aranjeun nyalira sameme aranjeun dihitung. Jadi orang kedah rajin muhasabah menghitung amal orang iraha ayeuna sateu acan dihitung usaha ku Allah iraha engke dinten kiamahnya Bu. Nah, itu. Margina dinten kiamah salah sawiosna misanesna dina Al-Qur'an disebatna yaumul hisab. Hari perhitungan. Surat Shad ayat 26. Alladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Jelema-jelema anu sas jalan Allah maranena jaga bakal menang siksa anu kalintan abotna lantaran geus mopohokeun yaumul hisab ayana poe perhitungan amal gitu. Atanapi misalna dina surat Ibrahim surat 14 ayat ke-40 hiji gitu. Aya doa Nabi Ibrahim nya Bu, Rabbana gfirli wali walidayya walil minina yauma yaqumul hisaban gitu. Ya Allah Gusti, mugi anjeun ngahapunten dosa abdi oge dosana ibu rama abdi oge dosana sakumna kaum mukmin yauma yaqumul hisab dina dintenan tegakna hisabana amal. Dinten kiamah kunaon disebat yaumul hisab hari perhitungan. Margi engke dina dinten kiamah kita semua akan melalui proses perhitungan amal-amal kita, termasuk engke akhirnya orang bakal nampinya Pak Bu buku cat hasil tina hitungan amal orang ayeuna di alam dunia. Pan ke orang dinten kiamat teh bakal dibaragi rapotnya Bu, dibagi rapot Pak ku Allah. Nah bahkan kayak orang dipanggil ku Allah teh pan sareng buku rapot sareng eta teh. Da buku eta teh pan aya namiannya. Mas Joko. Dipanggil sareng buku nama eta. Dina surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70 hiji Allah ngadawuh. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminih
faulaika yaqrauna kitabahum wa la yudlamuna fatila. Yauma dina dintenan nad'u kami ngagero kula unasin setiap manusia bi imamihim ngaliwatan imam bareng jeung imamna. Imam biasana sok dihartosan pamingpin nya Bu. Itu. Salat aya imam nu mingpin salat berjamaah. Di bumi, di keluarga, di rumah tangga aya imam saha? Suami sebagai kepala keluarga. Di negara aya imamnya Pak, kepala negara, di urang disebutna presiden. Nah itu imam pemimpin. Nah saur Allah dina poean kami bakal ngagero setiap manusia teh bareng jeung imamna jeung pamimpinna nu dituturkeun ku manehanana anu dipilih jadi pamimpin manehna. Nah jadi Bapak Ibu urang ke dina dinten kiamah digerok ku Allah teh jeung saha pamimpinna Pak. Ya lamun pamimpinna Jokowi jeung Jokowi. Lamun milihna Prabowo jeung Prabowo. Matak punten aya sapali ulama nu nyebatkeun urusan memilih pemimpin Pak bukan sekedar urusan kaduniaan eta teh. Bukan sekedar urusan politik, ngurus urusan dunia. Nangtukeun nasib orang di dunia ayeuna wunggul, tapi ternyata milih pemimpin dampaknya oge bisa nangtukeun nasib orang di akhirat cenah gitu. Nah mata hati-hati. Milih jelema anu patut jadi pamimpin teh saha anu pantes sabab bakal nyamimpin urang oge di akhirat. Nah ya oge nu ngahartosan pamimpin di dinya teh Bapak Ibu para nabi, para rasul. Hartosna setiap umat manusia nanti di hari kiamat bakal dipanggil ku Allah teh jeung saha nabina gitu nya. Umat Nabi Muhammad sareng Nabi Muhammad, umat Nabi Musa sareng Nabi Musa, umat Nabi Isa sareng Nabi Isa nya. Itu yad'ukula unasin bi imamihim. Itu. Aya oge Bapak Ibu nu ngahartosan imam di dieu teh guru urang nu ngajarkeun ilmu ka urang, utamina ilmu agama. Disebat oge imam mazhab cenah kitu. Nah ieu di antawis ayat nu sok dijantenkeun dalil wajibna urang bermazhab dina beragama teh. Jadi diajar Islam teh ulah kumaha karab sorangan kudu puguh guguruna ka saha sanadna sing nyambung gitu. Minimal ka imam mazhab nu opat yang sudah muhtamad itu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Keimaman mereka itu. Sabab mengke cenah lamun urang ngamazhab ka Imam Syafi'i apa bakal dipanggil sareng Imam Syafi'i, nu ka Imam Hambali bakal dipanggil sareng Imam Ahmad bin Hambal, anu ngamazhab ka Maliki bakal dipanggil sareng Imam Malik, ngamazhab ka Hanafi. Anu ngamazhab ka Soekarno aya mazhab Soekarno. Cek Panji Gumilang mana aya mazhab Soekarno nya Pak. Kamari tuh. Dari Idul Fitri, Idul Adha nya Pak, salat renggang sampai terewang ka hareup ka tukang siga nu bade SKJ bannya Bu salat. Kemudian sap istri sareng pameget kenging tina sajajar oge, bahkan istri kenging langkung dipayun di batang pameget. Bahkan akhirnya si wanita perempuan pun boleh bertindak menjadi imam dan makmunya perempuan, bahkan bisa jadi khotib Jumaah khotib. Nalika ditanya si Panji teh mana cenah mazhab siga kieu nya. Bahasa aya dina mazhab para ulama praktekkeun salat siga kieu. Kajawabna kumaha? Saya mah mazhabna ka Soekarno. Padahal Bapak Ibu Soekarno ge kapunggur diajar Islam teh ka ulama Pak. Nu bener ulama. Nah, di antara ulama yang sering jadi rujukan tentang praktek beragama Soekarno adalah Hasan, guru besarnya Persatuan Islam. Sering beliau diskusi, sering berkirim surat, berkirim buku gitu. Dan ketika beliau di penjara di Ende gitu, sering bahkan biasa beliau surat dari Ende. Nah itu komunikasi Soekarno dengan Hasan, termasuk yang dianggap sebagai guru. Nah jadi mazhab Soekarno Pak dina tradisi ilmuwan Islam.
Nah teras aya oge para wargi sadayanya anu ngahartosan yaumana kula unasim di imamihim dina poean kami bakal ngagero setiap manusia jeung imamna. Naon maksud imam teh? Tah nafsirkeun imam di dieu teh hartosna kitab buku catatan amal urang eta. Nah di antawis menafsirkeun imam dina eta ayat kitab buku catatan amal di antawisna sahabat Ibnu Abbas, teras Abul Aliyah, seorang ulama di kalangan tabi'in dan beberapa ahli tafsir yang lain. Nah jadi saudara Allah dina poean kami bakal ngagero setiap manusia jeung kitabna jeung buku catatan amalna. Kunaon imam dina ieu ayat dihartosan kitab buku catatan amal. Margi ayat berikutnya faman utiya kitabahu biyamini sahajalmi anu dipaparinan kitab dipalih katuhuna ku panangan anu katuhuna. Atanapi sapertos dauhan Allah dina surat Yasin ya Bu, ayat ke-12 tuh. Kumaha unggalna teh? Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atarahum wa kulla syai'in ahsoinahu fi imamim mubin. Inna nahnu nuhyil mauta sanyana kami jaga bakal ngahirupkeun deui jelema-jelema anu geus maraot. Wa naktubu jeung kami oge bakal nuliskeun, bakal nyatetkeun, bakal ngadokumentasikeun nya Bu, bakal ngaarsipkeun Pak. Maqadamu naon rupa pagawean nu geus dilakonan baheula waktu di alam dunia wa atarohum jeung atarna. Naon asar teh? Kakantunan, jejak peninggalan, tapak lacak. Wa kulla syai'in jeung sakabehna eta teh ahsuinahu ku kami diitungna fi imamim mubin dina imam. Naon imam teh? Buku catatan amal anu nyata nu jelas. Nah jantan dina rapot urang teh Bapak Ibunya ke bakal diseratkeun ku Allah ngalangkungan para malaikatna hiji maqadamu naon rupa amal nu ku urang dipidamel. Anu kadua Pak dituliskeun eta kitab teh atarohum atar urang. Naon asar urang teh tapak laca kakantunan urang Pak. Nu dituturkeun ku batur. Maksudna kieu tapak laca kakantunan dituturkeun ku batur teh Bapak Ibu upami urang midamel kasayan Pak. Teras aya jalmi anu terinspirasinya Pak. Ngaraos kagagas kabita hoyong nurutan kahadean siga urang. Saseueur jalmi anu nuturkeun eta kahadean urang Bu bakal kenging tambihan pahala. Tambihan ganjaran. 1000 jelema nuturkeun tambihan 1000 ganjaran. 1 juta jelema nuturkeun tambihan 1 juta ganjaran. 1 miliar jelema ngiringan nuturkeun nya Pak tambihan urang 1 miliar ganjaran. Padahal urang mah midamelna teh ngan sakali-kalina misalna. Tapi dituturkeun saseueur jalmi anu nuturkeun bakal janten tambihan ganjaran keur urang. Dosa ge sami Pak. Nya. Kita berbuat dosa aya jelema anu terinspirasi kabita hoyong nurutan euy. Mun ayeuna panipu misalnya nya. Panipu kiwari mah canggih Pak. Jelema bisa nipu lewat aplikasi di medsos tuh. DWA. Terus kumaha akhirna jelema terjebak kakuras data-data DWA termasuk data-data bank. Nomor rekeningna sampai kepada nya PIN-nya bisa dibobolnya. Akhirna kumaha rekening jelema dikuras CF sadana Pak. Terus aja jelema nu kabitu heuh ieu nipu zaman ayeuna mah canggih lewat handphone kabita Pak nuturkeun saloba jelema anu nuturkeun eta pagawean bakal jadi tambahan dosa keur anu ngamimitianana. Ta itu namina atar. Upami dina bisnis Pak aya istilah multi level marketing. Model pemasaran secara multi level. Seberapa banyak dia dapat member, seberapa banyak dia dapat pengikut, maka sebanyak itulah dia akan mendapatkan
bonus, kredit point. Nah itu multi level marketing. Nah mun dina amal mah Pak multi level pahala eta teh. Multi level dosa sami. Dina hadis sanes mah disebut jariah oge Pak eta nya. Bisa jariah ganjaran, bisa jariah dosa. Urang tos maot Pak. Nya urang tos ngantunkeun nepi ka dinten kiamah 1000 jelema, 1 juta jelema, 1 miliar jelema neruskeun kahadian urang, neruskeun dosa urang. Tah itu bakal jadi jariah. Urang mah tos teu aya. Mun bahasa medsos mah apa follower. Ya gitu. Follower Pak gitu. Pengikut tah. Margina punten zaman medsos kiwarinya Pak. Anu rajin bermedsos menggunakan media sosial, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial itu. Di WA, di Facebook, di Instagram, di Twitternya, di TikTok yang ramai. Ulah dugi ka misalnya orang nampi berita kemudian mudah untuk men-share, dibagi-bagi postingan itu tanpa ke orang diemoti lah, ieu teh alus, ieu teh goreng gitu. Atau minimal mun informasi mah ieu teh bener teh, sahih teh, valid teh berita ieu teh, bisa dipertanggungjawabkeun teh faktana atawa hoax ieu teh. Upami orang nyebarkeun berita bohong Pak, geus nepi kana medsos mah hese di stopna. Kebohongan anu ku urang dibagi-bagi terus dibagikeun di ku batur, saloba jelema nu nuturkeun urang dosa nanggung Pak mun bohong. Nah, itu mesti bijak-bijak mermedsos. Nah dina hadis sanes mah diistilahkeun oge anu kitu teh namina sunnah. Nya. Aya sunnah hasanah, aya sunnah sayyi'ah. Napa Nabi kitu nyarios? Man sanna sunatan hasanatan, siapa orang yang melakukan tradisi yang baik, kebiasaan yang baik pada melanu saya, falahu ajruha, maka keranjeuna bakal dipaparin ganjaran, wa ajru man amila biha, ditambihan ku ganjaran jalmi anu nuturkeunana ila yaumil qiyamah, dugi ka dinten kiamah. Jadi sabara jalmina teu dibatasinya Pak. Nepi ka dinten kiamah sabara jelema nu nuturkeun keadaan urang bakal namplok jadi tambahan ganjaran keur urang. Min ghairi ayan kusomin ujurihim syai'ah, dengan tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran mereka. Tadi lamun 1000 jalmi janten tambihan ganjaran keur urangnya Pak. Sanes hartosna bu eta ganjaran jalmi teh ngalih ka urang sanes. Tetap aranjeuna nu nuturkeun kenging ganjaran, tapi urang katambihan ganjaran tina jelema nu nuturkeun. Naon sababna? Sabab urang anu ngagagasna, sabab urang anu ngawitan midamelna, urang pionirna Pak, urang uswahna, urang nu nyontoanana tah kitu. Termasuk dosa. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa orang yang melakukan dosa falahu wizruha, maka dia akan menanggung dosa yang dia lakukan, wa wizru man amila biha, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Nepi ka poe kiamah sami. Riwayat sanes Nabi nyebatkeun Pak, Qabil. Saha Qabil teh Bu? Putra Nabi Adam alaihissalam kapunggurnya. Qabil sampai hari kiamat nanti Bapak Ibu, dia akan menanggung dosa orang-orang yang melakukan kejahatan pembunuhan hari ini. Nah, sebab menanggung dosa, sebab Qabilah orang yang pertama kali melakukan dosa kejahatan membunuh itu. Nah, ya tadi surat Yasin tadi disebutna atharihim itu. Wa naktubu maqaddamu wa atarohum, kami bakal nuliskeun naon rupa pagawean nu dilakonan ku maranehanana, wa atarohum jeung kakantunanana, jejak peninggalannya, tapak lacakna. Nah terasa Allah tadi, wa kullasyai'in jeung sadayana eta teh ahsoinahu, ku kami diitungna fi imamim mubin, dina buku catatan amal anu mubin, jelas nyata. Disebut mubin jelas nyata apa? Sabab mungkin sadaya bakal nemrak dina eta buku teh Pak. Moal aya anu disumputkeun, moal aya anu salahnya, moal aya anu kaliru, moal aya anu lepat nyeratkeun nya Bu. Itu. Pada sok aya bahasa diurangkeun cenah ada malaikat mah moal salah nulis. Moal lepat Pak. Bahkan nanti semuanya rekaman jejak peristiwa-peristiwa itu akan tertulis terinci secara detil Pak.
Nih, jumlah amal orang sabarahanya, kapan dilakukannya, semuanya terlaporkan dalam buku itu. Mundina surat Al-Mutaffifin manya disebatna kitabu markum. Buku eta teh, Bu. Nih, surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Nah, ya. Al-Mutaffifin tenan hartosna, Bu. Orang yang berlaku curang, tukang ngurangan timbangan ya, Bu, mun dina ical galih. Iya, nimbang ngilo nya, teu jujur. Awas cilaka cenah teh. Anu sok ngurangan timbangan. Idak talu ala nasiyas taupun di mana manehna menta pangnimbangkeun hayang sampurna hayang bener wa idah kaluhum awazanum yukhsirun, tapi lamun keur batur masuk dikurangan. Nu kuduna 1 kilo dikurangannya 10 on. Itu. Kosong atuh. Itu. Dikurangannya Bapak Ibu na itu. Ala yadunnu ulaika annahum mabusun. Nah manehna teh percaya cenah teh yakin yen manehna teh engke bakal diharudangkeun ku Allah. Bakal diharirupkeun deui. Mun ceuk bahasa orang mah siga nu moal paraeh wae ini nah gitu. Carurang siga nu moal paraeh wae. Padahal bakal dihudangkeun iraha liyaumin adim dina poe kiamah yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Nalika manusia bakal harudang mayun ka Allah Rabbul alamin. Nah teras kala inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabum markum. Nah itu. Inna kitab al-fujjar, sanyana kitab buku catatan amal al-fujjar orang-orang yang durhaka, termasuk tadi contohna anu sok ngurangan timbangan, ya mun dina eta aya. Lapis sijin disimpen teh dina sijin. Apal teh naon ari sijin teh? Kitabum markum, buku catatan yang tertulis. Kabeh dituna sami jalmi anu sarae. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum. Sanyana catatan amal jalmi-jalmi anu saraya anu saroleh ahli ibadah nu taat ka Allahnya aya dina iliyin. Apa teh naon ari iliyun surah Allah? Kitabum markum, kitab buku catatan amal yang tertulis. Nah markum dina tarjamah dihartosan buku yang tertulis. Nah mun dihartosan langkung tebih maksud markum teh yang tertulis secara detil, secara rinci dengan angka-angkanya. Markum teh tina rokmun. Ar-rokmu itu hartosna angka nomor. Rokmul awal nomor 1, rokmu sani nomor 2, rokmu talis nomor 3. Jadi markum teh buku catatan amal saking detil saking rincina angka-angkana pajelas sabaraha hiji dosa urang, sabaraha hiji amal soleh urang, angkana detil Pak. Moal anu lepat, moal aya anu kirang. Mun tadi surat Al-Isra wala yudlamuna fatila moal didolim saeutik oge dina buku eta teh Pak. Termasuk ke rekaman peristiwa apa kapan amal itu dilakukan, apakah yang baik atau yang buruknya. Misalnya aya jelema matak jelema-jelema anu daroraka para pendosa nu maksiat ka Allah Pak kaget ningali buku sedetil itu Pak. Bu, surat Al-Kahfi ya. Surat 18 ayat ke-48. Wa wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku sudah diletakkan dibagikan ke masing-masing jalmi anu bakal narima. Nah teras ke anjeun bakal ningali al-mujrimin, jelema-jelema anu daroraka, para pendosa ahli maksiat, musyfiqina mimma fihi, mereka semua merasa keberatan ningali naon nu aya dina eta buku. Nampo buku teh geuning kieu cenah. Ya wailatana mali hadal kitab, duh cilaka kami, buku naon atuh ieu teh?
la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsoha, teu anu badag teu anu leutik kabeh nepi ka dituliskeun di dieu Bu. Mun cek bahasa urang mah nya Pak, lah atuh pirah kadar darmaji bala-bala mah nya. Naon darmaji teh Bu? Ngadahar 5 ngaku hijinya itu. Lah kan bala-bala mangan 500 perak atunya apa? Nepi ka dituliskeun 500 perak oke. Meureun ceukna teh leuheung atuh mejeuna korupsi 5 triliun. Korupsi 500 miliar pan badag eta mah atuh kan 500 perak mah da saeutik mereka dituliskeun atuh nah gitu. Tapi dah memang pastinya Pak akan tertulis semuanya. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun kebaikan bakal aya di dinya. Sami sareng surat Al-Zalzalah tuh, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Khairon amal kebaikan misqala dzarrah sekecil apapun yang kita lakukan Pak, ya roh engke bakal katingali aya buktosna dina eta buku. Sekecil apapun syar kejahatan dosa yang kita lakukan, ya roh engke bakal katingali aya buktosna dina eta buku. Tamatak jalmi tadi nalika merasa keberatan heran ningali eusi buku naon cenah teh nepi ka teu nu badag teu nu leutik kabeh dituliskeun. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka nanti akan mendapatkan ma'amilu, semua amal yang dilakukannya di dunia hadiran Pak, hadir aya dina eta Bu. Eta kitab buku catatan amal disebat mubin nyata jelas sebab semua faktanya dijelaskan dalam buku itu, moal aya anu bisa bengelak Pak. Para wargi sadaya. Nah teras tadi buku catatan amal rapot urang teh disebat imam nya Pak. Naon imam teh? Pamimpin. Kunaon buku catatan amal orang, rapat orang, Bapak Ibu disebat imam. Imam teh pamimpin sabab buku orang teh bakal mimpin orang. Bakal nungtun orang bakal nuturkeun eta buku ke dina poe kiamat. Bakal ngagiring orang gitu teh. Ka mana orang bakal digiring ka surga atawa ka neraka ku buku. Gitu. Pan pamimpin teh kitu nya Pak. Gitu. Ari pamimpin teh tuturukeuneun anu nuyun urang, anu ngabing-bing urang. Nah gitu pamimpin itu. Mudina filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Kan aya guru itu layaknya pemimpin sama. Aya istilah ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handaya. Sing tulodo mun aya di payun kedah jadi teladan kudu bisa nungtun. Matak guru teh sok dikiratakeun digugu ditiru. Nah itu ing madyo mangun karso, di tengah kedah bisa ngabing-ngabing tuturi handayani, di tukang kudu bisa ngadorong memberikan motivasi. Nah itu pemimpin. Nah buku catatan amal disebat imam pamimpin bakal nuntun orang Bapak Ibu. Engke orang di akhirat Bapak Ibu bakal digiring ke surga ka neraka, bakal ditungtun ke surga ka neraka ku kitab eta Pak. Nah bahkan ke Bapak Ibu puntennya setiap jalmi anu bade lebet ka surga ka neraka, sate acan digiring ka surga ka neraka, pas nama nya Bu tos aya kila-kila eta teh. Naon kila-kila teh? Tanda-tanda nah pan teh aya anu bakal nampi ku pandangan anu nah bakal ka mana aya? Ka surga. Tah ieu disebut ashabul yamin teh, golongan kanan. Aya anu bakal nampi ku pandangan anu kenca. Bakal ka mana eta teh? Ka neraka. Tah ieu ashabus shimal itu. Dina surat Al-Haqqah ya, ayat 18 ngawitan Allah nguningakeun dua kelompok eta anu nampi buku ku pandangan anu katu sareng anu kenca.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Surat Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka sahawe jalmi anu nampi buku catatan amal ku panangan anu katuhuna. Fayaqulu, maka eta jalmi bakal nyarita, ha umuqra'u kitabiyah. Ye cenah buku kuring ye. Sok tarempok ku maraneh, baraca ku maraneh. Nangke Bapak Ibu jalmi anu nampi buku catatan amal rapot nanya Bu ku panang anu katuh teh bakal ditemong-temong ka batur Pak. Agul. Ye cenah tempo baraca ku maraneh buku urang. Kunaon agul Bu? Sarae nilaina gitu. Mun punten mah 8, 9, 10 nya gitu. Malah aya 11 gitu. Agul ditemong-temong. Ini dzanantu anni mulakin hisabiah, sabab kuring yakin bakal panggih jeung poe hisaban amal siga ayeuna teh. Nah, da yakin bakal papanggih jeung hisaban amal disiapkeun paaralus nilaina oge. Fa huwa fi 'isyati radiyah, teras eta jalmi ditempatkeun dina kahirupan nu kenging ridho Allah. Di mana? Fi jannatin 'aliyah, dina surga anu luhur. Kutufuha daniyah, mun hoyong tua ngaleueut kalebet bubuahan gampileun metik nage caket Pak. Gitu. Pan kitu surga teh nya Pak serba mudah, fasilitasnya menyenangkan bagi para penghuninya. Hoyong tua ngaleueut Bu di surga mah teu kedah repotnya, teu kedah balanja heula ka pasar. Teu kedah masak kutra-ketrek di dapur, tos sayogi kantun nyuhunkeun. Hoyong bubuahan pa teu kedah melak heula, teu kedah ngurus heula, teu kedah malah teu kudu ngalah heula mun aya oge tanggalna nyalampeurkeun tah kutupuhadannya. Nah itu di surganya Bu. Pak Bu tong di surga zaman ayeuna namanya ibu hoyong tuang hoyong ngaleueut hoream papasakan jaba lapar geus peuting jam 10 Pak. Gampil ayeuna mah nya. Tinggal buka aplikasi GoFood nya, hoyong pecel lele Mas Joko nyamperkeun. Teu kudu datang ka warungna Pak itu. Nah, tadi surga mah Bapak Ibu nya tong teu kedah muka aplikasi, Pak hoyong nyamperkeun batu angeun leuteun. Kutu puhadania, na tarasur Allah kulu wasrabu hanian. Makanlah, minumlah dengan nikmatnya, sok sing raos. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, ieu kabeh teh ganjaran aranjeun lantaran amal-amal hade aranjeun baheula waktu hirup di alam dunia. Ta eta anu nampi catatan amal ku panangan anu katuhu teh nya Bu dikiringkeun ka surga. Nah samulina wa amman utiya kitabahu bisyimali, saha anu narima bukuna ku leungeun anu kenca payaqulu manehna bakal nyarita ya laitani lam uta kitabiyah, duh cenah hayang teuing padahal kuring matong dibere buku nu ieu lah. Bapak Ibu nu narima kuno kenca mah Pak embungeun narima bukuna oke. Tong maca nanya. Komo ditemong-temong ka batur mah tadi. Panu tadi mah nu kuno katu yo cenah buku kuring sok baraca ku maraneh. Nu ieu mah Pak tong ditemong ka batur manehna ge embung maca eta. Walam adri ma hisabiah jeung kuring ge teu apal sugan teh moal aya hisaban amal siga kieu teh. Ya laitaha kanatil qadiyah, duh cenah padahal geus maot mah maot weh teu kudu hirup deui. Pan kitu nya Pak kahayang jelema-jelema anu narima buku kuno kenca teh. Sabab umumna orang-orang kafir pan bahkan sampai hari ini Pak nganggapna jelema hirup teh nepi ka maotnya Bu. Geus maot teh finish akhir kehidupan. Moal aya kehidupan sanggeus maot anggapanna kitu. Teu aya namina alam kubur, alam barzah, teu aya namina kiamat, teu aya namina hari kebangkitan. Orang-orang yang sudah meninggal akan dibangunkan lagi kembali oleh Allah, dipenta pertanggungjawaban ke di padang mahsyar, dihisab, di mizan, sampai ya, sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Tah hal-hal nu urusan jeung akhirat teh umumna ku jelema-jelema kafir tadi percaya Pak. Dianggap mustahil pan ada kehidupan setelah mati.
Manya cenah jelema geus paraehnya, geus cara di taneuh, geus arancur tulangna bisa harirup deui, saha anu ngahirupkeunana. Surat Yasin man kitu nya 78 teh. Mayyuhil idama wa hiya ramim. Saha cenah bakal ngahirupkeun tulang-tulang padahal geus alancur. Gitu. Nah matak tadi jelema eta nalika narima buku nilaina goreng cenah embung macana oge. Sabab picilakeun nya Bu. Eta teh berita buruk ta bukuna teh. Sugan teh moal aya hisaban siga kieu cenah padahal geus maot mamaot we. Pan ari hirup deui malah lakon panjang deui nya urusan panjang deui. Nah, matak dina surat An-Naba Bapak Ibu surat An-Naba nya Bu surat pertama juz 30 tuh ayat terakhir. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u pada hari ketika orang akan melihat maqaddamat yadah apa yang dia lakukan dulu ketika di dunia. Narima buku catatan amal nak kata oh iya amal-amal urang baheula. Tah keur jalma kafir kumaha wa yaqulul kafiru jalma kafir bakal nyarita Bu ya laitani kuntu turaba duh cenah hayang teuing mun kuring teh jadi taneuh weh. Hayangan jadi taneuh Bu maksana geus maot jadi taneuh tong hirup deui. Kunaon hayang jadi taneuh? Pan taneuh mah moal dipenta pertanggungjawabannya Pak. Tapi faktanya nanti di hari kiamat orang yang sudah mati badannya kemudian kembali menjadi tanah moal jadi taneuh bakal dihirupkeun deui ku Allah di hari kiamat. Nah ini yang mereka tidak antisipasi dengan keyakinan dan kepercayaan Pak. Nah terus seketa jalma ma'aghna ani malia halaka ani sultania harta banda kuring sakieu lobana teh teu manfaat saeutik-eutik acan keur kuring ayeuna mah. Sultan, naon sultan teh? Kekuasaan, jabatan, pangkat, sakumaha luhurna, sakumaha lobana halakani kalah nyilakakeun kuring. Bapak Ibu ayeuna di alam dunia seueur jalmi nyapa anu sombong dengan hartanya dengan jabatannya. Ngarasa paling beunghar loba pakaiana duitna teu kahitung hartana di mana-mana tanah ge Pak sanes puluhan ratusan hektar ngakuna boga ribuan hektar eta teh. Aya nu kitu Pak? Oh, ya. Nusaha eta teh. Teuing sahanya. Teuing nusaha tanah nepi ka ribuan hektar itu. Perusahaan segala boga itu. Tambang ini tambang itu nu manehna jabatan kekuasaan Pak loba manehna mah. Jabatan itu ku manehna, jabatan ieu ku manehna. Mun ayeuna menteri itu ku si eta, menteri ieu ku si eta jabatanna teh Pak. Itu. Nah, loba jelema sombong dengan harta dengan kekuasaannya. Nepi ka hirup ku makarepna sorangan teu paduli urusan batur nya. Nu penting urang senang rakyat sangsara ku makarep teuing. Dikritik teu narima nya Pak gitu. Dibebenernya teu daek narima bahkan anu nganggap salahnya disalahkeun gitu. Orang-orang yang banyak uang ketika dianggap melanggar hukum pan bisa bebas tina hukuman Pak. Terjadi ponis hukuman kunaon bisa dibeli hukumna ku duit. Orang yang punya jabatan kekuasaan dianggap melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, pinter bisa nya teu jadi ngalanggar, robah we undang-undangna da urang nu kawasan ieu. Nah, Bapak Ibu, di dunia di akhirat nanti tidak akan bisa seperti itu. Orang-orang yang merasa berkuasa, tong Pak anu ngarasa punya kuasanya, teu boga kakawasaan Bapak Ibu. Teu boga kakawasaan Pak, tapi manehna ngarasa boga backing ti penguasa sarua sombongna. Sarua ngacona itu Pak. Kalakuanana eta tipi kasebeleun. Itu punten kasus Panji Gumilang nya. Pan Panji Gumilang ngaco teh lain ayeuna Pak. Geus ti baheula. Kurang lebih 30 tahun yang lalu sejak kemunculan pesantren Az-Zaitun yang waktu itu membuat orang kagumnya aya pesantren semegah itu fasilitasnya serba standar internasional Pak. Tapi di balik kekaguman itu banyak orang bertanya-tanya, iya pesantren hebat-hebat ting, di mana duitnya? Nah mulai curiga.
Nah kemudian ada investigasi Pak, ternyata ya, katanya Az-Zaitun ada hubungan dengan gerakan NII itu. Dan ketika mereka mengumpulkan uang ya, melakukan hal-hal yang aneh-aneh Pak, nepi ka menang budak nipu nu jadi kolotna nya. Seueur kasus Pak. Budak leungit duit kolotna dikuras habis, nyebutna jang biaya kuliah padahal jang mayar ka Panji Gumilang. Termasuk banyak indikasinya praktek beragama nu aneh-aneh siga tadi itu ya. Termasuk masuk kategori kesesatan di situ, termasuk perilaku asusila dan sebagainya. Teh pageus dilaporkeun ku para ulama tiba heula, saksi-saksina seueur yang menjadi korban banyak eta teh. Tapi waktu itu seolah tidak tersentuh hukum Panji Gumilang teh. Kakarek ayeuna Pak dijadikan tersangka teh. Meureun ayeuna mah Pak mudah informasi teh nya. Banyak orang yang protes, minimal netizen itu di medsos banyak proses baheula mapan terus. Jadi seolah aman. Nah, itu orang yang tidak punya kuasa, Pak, tapi kunaon tidak tersentuh hukum karena dia merasa punya backing dari penguasa. Tanu kararieu teh nya engke dina poe kiamah mah ku hartana ku jabatanana apa moal bisa kukumaha yang hareupan hukuman Allah mah Bu. Ma agna ani malia halaka ani sultania, harta kuring sakieu lobana, jabatan sakieu luhurna, geuning teu bisa mere manfaat malah nyilakakeun kuring. Saur Allah khuduhu fagulluh, seret cenah eta jelema ka dieu rantenya borgol tah leungeunna talikeun kana beheungna, sumal jahima salluh, na terusnya balangkeun kana neraka, summa fisil silatin daruha sabuna diraan pasluku, na terus belitkeun rante kana awakna nepi ka 70 belitan. Bapak Ibu, Pak, jelema engke dina neraka dirante 70 belitan. Cek sim kuring manya Bu sabelitan ge cekap. Moal bisa kukumaha punya sabelitan oge. Tapi saur Allah sabuna diran 70 belitan tadi rantena. Allah saja nguningakeun sakumaha sombongna jelema ku kakawasaan, ku harta banda anu dipimilih ku manehna ayeuna di alam dunia Bapak Ibu, dina poe kiamah mah moal bisa kukumaha Pak mayunan siksa Allah. Tak kitu maksudna mah. Eta nu dikiringnya ku non kitabna narima kitab ku leungeun anu kenca digiringna ka mana? Ka neraka. Eta kitab buku catatan amal urang disebat imam teh kitu nya Bu. Sabab buku urang bakal ngagiring urang nuntun urang ka mana? Ka surga apa ka neraka. Tamargina tadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan menyesal. Saur Umar bin Khattab hasibu anfusakum qablaan tuhasabu sok sing rarajin ngahisab diri ayeuna ya. Satu acan aranjeun di hisab tos nampi rapot mah Bu moal tiasa digentos, moal tiasa dirobi, antu nampi aya nu kirang moal tiasa ditambihan, aya anu lepat moal tiasa dilereskeun. Sami siga budak sakola beres ujian dibagi rapotnya Pak Bu. Tas dibagi rapot kantu nampi ya angkana nilaina moal bisa dirubah. Mun aya budak protes, Pak buku naon nilai abdi ngan kenging 5 ngan menang 4 padahal cenah tuh si itu sarua kamari hasil ulanganna sarua menang 5 tapi dina rapot jadi 8. Cek guruna si itu mah kamari memeh dibagi rapot remedial heula dihernya jadi alus nilaina ari maneh ka mana? Wayana geus jadi rapot geus jadi angka moal bisa dirubah. Tah amal urang ge sami sapertos kitunya Bu. Mun tos dugi akhirat dibagi rapot urang ningali awon hoyong dilereskeun moal tiasa. Matak saur Umar bin Khattab sok ayeuna sing rajin ngahisab diri samemeh dihisabna engke ku Allah. Bapak Ibu ikhwatul iman, terakhir upami urang dipiwarang muhasabah balitungan amal rajin ngetang nyalira kedah sabara waktu sakalinya Bu urang muhasabah teh. Nah biasana seueur jalmi anu sok ngamanfaatkeun momentum tahun baru atuh nya. Tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, ayo kita muhasabah. Tahu pami jalmi nya satahun sakali lepat mah henteu nya ngan kirang tepat. Pami satahun sakali asana malami teuing nya pa muhasabah teh.
tahun sakali sasasi sakali ge lami teuing. Margina para ulama salaf muhasabah teh unggal dinten sawengi sakali Bu. Menjelang tidur mereka muhasabah. Balitungan amal. Roris amal teh nu sae nu awon seueur mana mun aya dosa nya dosa ka Allah gura-giru istighfar nyuhunkeun pangampura taubat dosa ka papada jalmi aya kalepatan nyuhunkeun pangampura sateu acan kulem eta teh Pak. Kunaon anjeunna menempatkan waktu untuk muhasabah itu sebelum tidur supados anjeunna kulem teh tos beres urusan nu berkaitan jeung dosa-dosa apakah ka Allah atawa ka papada jalmi. Sabab anjeunna teu yakin Bapak Ibu ayeuna kulem enjing tiasa gugah deui. Pan kitu urang ge sami nyapa Bu. Ibu engke urang wengi bade kulem? Bade kulem ayeuna dinten naon? Salasanya engke wengi urang kulem. Yakin teu Bu enjing subuh rebo urang bakal gugah deui? Pan teu terang nya Pak. Da seueur kajantenan Bapak Ibu seueur kasus jalmi kulem subuh digugahkeun teu gugah Pak. Kulem salamina. Aya nu kitu. Pan itu diantara cara Allah mewafatkan manusia teh Pak. Ngamaotkeun teh ngaliwatan kulemna. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 42 tuh. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah anu bakal ngawafatkeun bakal ngamaotkeun al anfus masing-masing jiwa manusia. Pertama hina mautiha nalika geus nepi waktuna manehna kudu maot. Anu kadua wallati lam tamut oge jalmi anu teu acan maot. Jadi surah Allah anu dimaotkeun ku Allah teh hiji Pak diwafatkeun nya anu tos waktosna kedah maot tah harita anu kadua anu teu acan maot. Kok bisa can maot tapi diwafatkeun wafat pi manamiha anu can maot mah diwafatkeun ku Allah teh keur sarena nuju kulemna. Nah dumasarkana ieu ayat saur para ulama ahli tafsir orang yang sedang tidur dengan orang yang meninggal itu ada beberapa kesamaan. Pertama, orang yang tidur dengan orang yang meninggal itu sama-sama teu sadar di bumi alam. Ibu orang upami kulemnya Bu unggal wengi sadar teu urang teh nuju kulem di Panumbangan Bu? Teu aya nu sadar Pak. Komo diajak ngimpi ke Amerika mah asa di Amerika urang teh keur jalan-jalan ari hudang geuning di Panumbangan. Tidak sadar orang tidur itu. Aya nu sok nyalinur Pak. Sadareun teu manehna nyalinur? Teu malah nyalinur lempang tuh ke alun-alun. Teu sadareun itu teh. Aya nu nyalindur jadi sare luhureun kuburan Pak. Aya. Nah itu tidak sadar. Nu kulem kitu sami sareng anu maot. Nah matak aya ungkapan dina bahasa Arab Pak. Ngeunaan jelema-jelema Bu anu teu areling di alam dunia teh siga jelema nu keur sare cenah kitu. Annasu niyamun intabahu idamatu. Manusia teh sarare kabeh oge nya. Intabahu idamatu. Nah kakarek hudang teh di mana geus maot cenah. Kartos Bu. Jelema di alam dunia teh loba nu kalakuanana teh siga jelema anu keur sare. Kakarek hudang teh lamun geus maot hartosna keur di dunia mah teu saladar jelema teh teu areling siga nu keur sare. Kakarek sadar jeung eling teh di mana geus maot. Nah artinya orang yang sedang tidur itu tidak sadar dia. Nah anu kadua sami najalmi anu kulem sareng anu maot teh sama-sama ruhnya dalam genggaman Allah Pak. Dicepeng ruhna ku Allah. Nu maot jeung anu kulem teh tamatak urang nuju kulem teh ruh dicepeng ku Allah Pak. Nah lamun dina wengian eta jalmi teh diputuskeun ku Allah kedah maot ruhna dicepeng teras moal diuwihkeun deui payumsikul lati qada alaihal maut. Bakal dicepeng ku Allah ruh jalmi anu dina wengi eta kedah maut. Mata kelantaran dicepeng ku Allah teh diuwihkeun deui subuh digugahkeun teu gugah-gugah da dicepeng ku Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalim
musamma. Sedengkeun nu sanes mah anu tiasa garugah deui nya Pak, yursilu dilepaskeun deui ruhna diuihkeun deui ka manehna nepi ka iraha ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Aya nu masih di pasian jatah sasasi deui nya, aya nu 1 tahun deui, anu 10 tahun deui. Nah itu margina para ulama salaf ketika mereka bermuhasabah sawengi sakali, sanes sasasi sakali, komo 1 tahun sakalinya. Naon margina kulem teh hoyong beres urusan nu berkaitan jeung dosa. Apakah dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Da teu yakin wengi kulem bakal tiasa gugah deui gitu. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, cekap sakitu anu tiasa kadugikeun. Mudah-mudahan patarosan mangga sakedap. Urunan, iuran, papatungan, ya, bade Agustusan. Nah teras kempelan eta teh, urunan eta teh engke diangge hadiahnya, kangge perlombaan apa hukumnya? Ya. Apakah itu termasuk judi atau napi? Henteu. Nah seueur patarosan sigeunnya Bu. Nah itu. Eta teh lamun berhubungan sareng bab lombanya Pak, ieu kedah dipuguhkeun statusna jang naon. Apakah syarat anu lomba kedah mayar atanapi henteu. Terus engke nu dibayar eta teh bakal jadi hadiah nu diperebutkeun atanapi henteu. Lamun dina perlombaan sanes Agustusan wae nya Pak. Dina perlombaan orang-orang yang ikut menjadi peserta lomba kemudian ada kewajiban untuk membayarnya. Mayar gitu nya. Terus tina bayaran eta teh diperebutkeun jadi hadiah. Nah itu termasuk judi. Tamatak sae namanya mun aya lomba-lomba siga kieu, peserta boleh bayar? Boleh. Untuk kepentingan-kepentingan non fasilitas misalnya jang kaosna, jang peralatanana boleh. Ngan ngarebutkeun hadiah mah tong dina eta. Tapi nyanak sponsor di luar itu. Jadi ada pihak ketiganya anu siap nyadiakeun hadiah. Supaya memang hadiah teh lain anu diparebutkeun tina modal nu dikaluarkeun saeutiknya, terus hayang menang kauntungan anu badak dengan cara gambling, papan untung-untungan itu teh. Sami siga anu badminton lehyarnya Pak. Kok dibagi 4 orang misalnya nya 5.000-an nah gitu. Sok mayar anu eleh engke kudu mayar, nu menang mah teu kudu mayar, tah sami siga kitu. Tamatak sim geuring nyarankeun ka panitianya, sanes teu ke ngareuah-reuahnya Pak, tapi kudu puguh heula alokasinya untuk apa. Lamun sifatnya umum untuk kepentingan menyiapkan perangkat, fasilitas dan sebagainya boleh saja, nya udunan. Tapi untuk hadiah mah diupayakan cari pihak ketiga sponsor supados memang anu masihan hadiah teh eta mah murni sanes tina gambling tadi ngaluarkeun saeutik hayang kenging loba dengan cara untungan tah kitu nya Bu. Nah itu nah tentang itu mangga kulan ya anu saresema tiasa oge ngiring lombanya nu masihan sponsor teh ngan memang dia ngasih sponsor tidak untuk mendapatkan itu mah di luar itu. Jadi sponsor teh tidak diniatkan sebagai bagian dari uang yang dia kumpulkan sebagai bagian dia mengeluarkan uang itu. Gitu. Mangga eta mah bade perorangan misalnya ti saya lah tah hadiahna umroh nah gitu mangga itu. Nah, tapi tentunya akan lebih aman ya Pak itu teh.
Lamun anu mere hadiah ulah miluan deui, manya nu mere hadiah miluan deui. Nah itu. Tak gitu Bapak Ibunya, bagusnya. Jadi sanes ngawagel urang ngiring ngari-ari mangga itu banyak. Kan untuk menghindari hal-hal supaya tidak bertentangan dengan praktek yang syar'i, sayana seperti tadi. Cekap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.